Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kumaha daramang sadayana tepang deui sareng simkuring di channel Eva Parida. Dina danget ayeuna simkuring bade ngadamel tutorial ngadamel QR code kanggo pembelajaran bahasa Sunda utamina perkawis biantara. Ta ieu urang cobian heula buka Google Chrome kanggo milari website anu kanggo ngadamel QR code. Mangga tiasa diketik membuat QR code membuat tempat ketik. Tadi dia aya sababaraha jenis, mangga pamirsa tiasa milihan salah sawios anu gratis. Simkuring ngeklik salah sawios situs atanapi website anu nyayogikeun kanggo ngadamel QR code tapi anu gratisnya biasa wios gratisan wae urang mah. Tah ieu mangga urang klik, tiasa diklik salah sahijina nya. Mana wae teu langkung. Abdi nganggo nu ieu Mi QR. Tina tah tadi dia mangga tiasa disalin tautan atanapi linkna diklik dina eta URL atanapi tautan. Letakkan tautan Anda di sini gitunya. Mangga ayeuna urang milari heula linkna, abdi bade muka heula YouTube. Kaleresan materi anu nuju dibahas ayeuna materi kelas 8 nyaeta perkawis biantara. Mangga tiasa ditinggal di dia aya video ti Balai Bahasa dina raraga acara atanapi lombanya FTBI Festival Tunas Bahasa Ibu. Nah abdi mendakan anu juara hijina ku abdi disalin linkna di dia aya bagikan terus salin linkna disalin saatosna disalin uih deui kanu tadi kanu website nu tadi Mi QR terus ditempelkeun atanapi dipaste nya namian QR code-na terus kategorina di dia simkuring nyanda kategori education atanapi pendidikan. Jadi tak aya nya rupi-rupi mangga teu langkung eta. Terus sesuaikan sareng unduh QR code. Ieu nuju ngunduh antosan heula. Terus janten QR code-na. Mangga ayeuna tiasa diunduh QR code-na. Tiasa diunduhnya atos. Nah, mangga tiasa ditinggal dina HP nanya aya QR code-na. Terus urang cobian kanggo scan. Kalesan ieu tos aya dina laptop ku abdi bade cobian di scan QR code-na. Pemirsa da memang ari ayeuna mah kitunya kaayeunakeun dina kurmer urang teh kedah digital, serba online janten bahasa Sunda oge hayu urang anggo gitu. Perangkat digital atanapi rupining aplikasi dina pembelajaran bahasa Sunda. Sanaos bahasa Sunda tangtos tetep tiasa nganggo internetnya atanapi aplikasi-aplikasi. Di dia simkuring bade nyobian heula kanggo scan nya scan nganggo Google Lensa. Karesan tos aya dina laptop QR code-na urang scan wae. Kliknya di scan telusuri nah leres kanu link anu tadi tah geuningan leres muncul link anu tadi biantara anu di Balai Provinsi di dia tina ieu nya dina kegiatan FTBI. Ta pamirsa eta manfaatna nya kanggo diajar di kelas kanggo murang kalih oge supados murang kalih langkung mincut gitu kapincutnya. Sakitu wae video dina danget ayeuna mugia aya manfaatna.